فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi للعالمين نذيرا Sadaqallahul aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gelis anaki asa kamari bageur darawang mangsa ka tukang baheula hidup kedenang nak neng-neng keur orok beureum gelis anaking di ayun ambing ku mama ayeuna bagus hidup rek pungkas lalagasan mancing kana alam ngarumah tangga ari brah anaking di ayun ambing
hidup mah budak solehah bager kebanggaan nu jadi indung leleskeun hati hidup anu teuwas bager tungkul mastaka hidup bareng jeung tungkul hate piceun kasombongan nu aya dina diri bager sabab di payunan hidup teh lain sasaha tapi hiji ciri pahlawan nu ngagelarkeun hidup ke alam dunia bager pahlawan tanpa tanda jasa nu gede ka nyaahna gede ka cinta anu berjuang bager anaki ngurus hidup nepikeun ka aya juntrungna geulis anaki geratanyakeun bager geus mulang tarima naon hidup ka mamah bager geus mulang tarima naon hidup ka indung hidup geulis anaking ti leuletik ngaliriweuh nu jadi indung 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung tapi indung teu pernah pudung ka Gusti Nu Maha Agung bayangkeun nalika ibu keur ngalahirkeun bager nalika ibu keur ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat sabaraha urat-urat indung anu pegat nepikeun ka getih indung ngabayah bah antal kana bumi bager jadi saksi beratna indung ngalahirkeun bager tapi hidup geulis kadangkala ka ibu sok wantun suntak-sentak sok wantun buat baeud sakapeung melak cangkeng bari jeung malotot geulis ngecelakeun cai panon indung tengah peuting jemplang-jempling ngagedor panto rahmatna Allah ya Rob nyeri hateku anak nyeri hatiku anak tapi kumaha da anak mah anak kadangkala indung ridho bager geulis bagja ibu masih keneh aya geulis bayangkeun ku hidup kumaha lamun ibu geus teu aya geus dimandian ku tatangga geus dibungkus ku kain kafan geus dianterkeun ka alam pamakaman diuruk ku taneuh beureum rek menta hampura ka saha hidup bager rek menta hampura ka saha hidup bager teu saeutik budak anu ngageunggeung ceurik geulik anak geulis bager ngarasakeun nyesel tina hatena ngan saukur padung jeung taneuh beureum nu digalentoran hidup mah masih keneh aya bager tetep mamah bager tingali ku hidup cai panon indung jadi saksi bager sok suhunkeun hampurana sampean mamah bager anak sing ajrih pinuh kurasa hormat simpan di lapang konan mamah geulis anak sampean anak bager
payunan ibu ingkang putri parantos kedalisan nyuhunkeun pangampura ngan hiji memeh ngejat tinggalkeun ibu nyuhunkeun widi nyuhunkeun pangampura nu jadi indung maka doakeun ku mama doakeun aya bilik jing soleh sing ngabdi ka salaki diampura ku mama doakeun aya bilik jing sok sosonoan hidup jeung mama pura pisan sing panjang punjung lulus bagus bager sok cium mamahna bager cium bager nuhun mama mayun kang mang bager gelis anaki di payunan hidup teh bager anaki mang gelis gegentos bapa nu ayeuna teh bisa hadir gelis anaki lain bapa teh nyaah bager lain bapa teh nyaah ka hidup tapi memang waktu gelis anaki nu nakdirkeun hidup bager mang sarua gelis nyaah ka hidup suhunkeun doa mang bager titipkeun mamah bager bisi mama tengah penting jemplang-jempling teu damang mereka saha hidup ngehampekeun namun lain ka dulur bager sok nyuhunkeun hampura ka mama titipkeun mama abi titip mama abi punten ka mambira patah mungkin dia punten sok tangkep mangna bager suhunkeun doana subhanallah beral anaki didoakeun ku emah geulis sing jauh tinu kasusah hirup hurip jeung kahuripan sing bagja dunia bagja akhirat alhamdulillahirabbil alamin ira-ira kana teh rakana mana raina atau raka kadia raina rakana teh dewi mana teh dewi teteh na ibu ya ayo menang yang ujung gelis anaki nelingku di payunan hidup teh lain sasaha bager tapi teteh hidup aduh sagetih jeung hidup mang tahun-tahun babarengan jeung hidup bager kadangkala hidup sok maseaan kadangkala sok heureuy bager ayeuna geus waktu hidup rek indit ninggalkeun indung ninggalkeun nu jadi lanceuk bager suhunkeun hampura teteh bager gegentos mamah lamun geus eueuh gegenti mamah geus teu aya mah bager laking silih bela teh jeung dulur sok pihapekeun mamah ka lanceuk bager suhunkeun hampurana bager abi titip mama ampunten abi bila
subhanallah. Bagja bager anaknya sok Teh Ira aya Teh Ira Bilia Teh Ira. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina prosesi sungkem nu jantan ibu kali emang oge tetehna perantos kasaksi ini kurang sadayana cekap rupina kamu ngabarokahan maka teteh ayeuna geus siap-siap ibu kanggo langsung